maju teh ka urang kungsi ngeprank. Ayeuna bagian manehna. Urang prank ku urang. Siap. Maneh bagian jeung juriganan. Hai Bang, cekek oh. Ta bagian ya maneh mulih itu. Pangeunana. Ka tuh yang ngompol. Lah sosok buru atuh. Wat sih yang buru-buru ngeprank. Aras tuh dilemanan kesikiran ku maneh. Tuluy maneh nguriling kalah ditu. Ah, pikiranana semua gitu maneh. Pikiranna ka urang geus nyeri. Sok maneh ka itu dik. Sok. Kumaha? Langsung wae. Ayeuna. Nah, sia make langsung wae. Pan ge geus init sia teh. Hah? Apa geus init ka ditu? Naon Teuing. biasa anu geureun urang. Teuing, urang pan ngompol heula. Sia da tadi mah teh mana da make baju ieu sih. Nah, tadi mah baju bodas. Penasaran geus init ka ditu sia. Wah, aduh. Urang teh ngeriuk. Ayo. Hayangnya. Apana? Iha mah saking sieunna anu ka urang. Nyaho aing oge maneh mah tahan si Abah. Balas dendam paling ge si Abah mah kamari anjir rek sieuna ka ngeprank ka urang. Udah kamari ku urang di prank. Besok sok diuk lah nih. Naon rek sieunaan ka aing nih. Mah sieun nya. Hah? Ini si eta sugan ditahan di dinya Apa agak? Da urang mah dikasih ieu. Hah? Dikasih ieu urang. iya Anjir. ditahan